Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Hamim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Diturunkeunana eta kitab teh ti Allah, nu maha gagah, nu maha wijaksana. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Saestuna dina langit jeung bumi teh kakandung ayat-ayat pikeun mukminin. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. Jeung dina hadiugakeunana maraneh katut saniskara anu direuaikeun ti sabangsaning sasatoan kakandung ayat-ayat pikeun kaum nu yakin. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin yaqilun. Jeung gunta-gantina peuting jeung beurang jeung saniskara rejeki hujan anu diturunkeun ku Allah di langit tuluy anjeunna nuwuhkeun bumi ku eta cihujan sabada cengkarna jeung ngahiliwirkeun angin jadi ayat-ayat pikeun kaum nu ngagunakeun akal. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Eta teh ayat-ayat Allah anu ku kami dibacakeun ka maraneh kalawan haknya kana pidawuh nu mana katut ayat-ayatna maranehna rek ariman. Wailul likulli affakin athim. Nya kacilakaan pikeun tiap-tiap tukang bohong tur tak loba pisan dosana. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adabin alim. Nu ngadengekeun pidawuh-pidawuh Allah nu dibacakeun ka manehna anu tuluy manehna angger wae sombong api-api manehna hanteu ngadenge ku kituna pek geura wawadian manehna teh ku siksaan nu kacida perihna. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin. Jeung upama seug nyahoeun saeutik wae di antara pidawuh kami manehna ngajadikeun eta pidawuh-pidawuh teh jadi pangejekan tah maranehna nu kitu teh nya pikeun maranehna siksaan nu mata hina. Min waraihim jahannam wala yughni anhum ma kasabu syai'an wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum 'adzabun 'adzim. Di satukangeunana akibatna jahanam jeung saniskara anu ku maranehna geus diusahakeun teh moal bisa nulungan maranehna jeung moal barisaeun naon-naon saniskara anu ku maranehna dijadikeun pamingpin-pamingpin salian ti Allah teh sarta pikeun maranehna siksaan nu rongkah. Hada huda walladzina kafaru biayati rabbihim lahum 'adzabun min rijzin alim. Ieu Quran teh pituduh jeung ari jalma-jalma anu hanteu ariman kana ayat-ayat pangeranna pikeun maranehna bagian tina siksaan nu pohara perihna. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Ya Allah nu ngagampangkeun laut pikeun maraneh supaya kapal-kapal bisa balayar di dinya na kalawan widina jeung supaya maraneh bisa barang siar tina kurniana jeung supaya maraneh muji syukur. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Jeung anjeunna geus ngagampangkeun pikeun maraneh saniskara anu aya di langit jeung saniskara anu aya di bumi kurnia ti anjeunna saestuna dina perkara anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum anu malikir mah. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. Caritakeun ka jalma-jalma anu ariman supaya maranehna ngahampura jalma-jalma anu henteu miharep kana poe wawales Allah. Jeung anjeunna bakal ngabalas hiji kaum nurutkeun saniskara anu fungsi dilampahkeun ku maranehna. Man 'amila shalihan falinafsihi ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. Sing saha anu ngalampahkeun amal soleh ganjaranana nyepikeun dirina jeung sing saha anu ngalampahkeun kajahatan wawalesna nyepikeun dirina tuluy nya ka pangeran maraneh bakal dipulangkeun. Walaqad atayna bani Israil al-kitaba wal-hukma wan-nubuwata wa razaqnahum minat thayyibati وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Jeung saestuna ka Bani Israil teh kami geus maparin kitab, hukum jeung kanabian, jeung kami geus maparin rejeki di antara anu harade keur maranehna, jeung kami geus munjulkeun maranehna di sakuliah alam harita. Wa atainahum bayyinatin minal amr فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Jeung kagungan Allah karajaan langit katut bumi sarta dina ngadegna poe kiamat dina poe eta teh jalma-jalma anu ngabarohongkeun bakal rarugi. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun. Duluy kami ngajadikeun maneh mernah dina syariat urusan-urusan agama mukituna geura nurut kadinya jeung umat maneh ulah nurut kana hawa nafsu jalma-jalma anu hanteu nyaraho. Innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'an wa innadh dhalimina ba'duhum awliya'u ba'dhin wallahu waliyul muttaqin. Saestuna maranehna moal bisa mere pitulung saeutik oge ka maneh dina siksaan Allah jeung saestuna jalma-jalma anu darolim teh sawareh di antarana jadi nu narulungan nu sawareh deui jeung Allah nu nulungan ka jalma-jalma nu tarakwa. Hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Jeung Quran teh obor pikeun manusa pituduh jeung rahmat pikeun kaum anu yakin. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat
سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Atawa naha jalma-jalma anu ngalampahkeun kajahatan teh nyarangka yen kami bakal nyaruahkeun maranehna saperti jalma-jalma anu ariman turta ngalampahkeun amal soleh dina hirupna jeung paehna kacida gorengna anu ku maranehna ditetepkeun teh. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Jeung Allah geus ngayugakeun langit katut bumi kalawan hak jeung pikeun ngaganjar saban jalma nurutkeun saniskara anu geus diusahakeunana sarta maranehna moal dikaniaya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Nah maneh geus nitenan sing saha anu mangeran kana hawa nafsuna jeung Allah ngantep manehna sasar bari manehna nyaho kana perkara eta jeung anjeunna matri pangdenge katut hate manehna jeung anjeunna meungpeunan panonna ku kituna saha anu bisa mere pituduh ka manehna sabada Allah. Nah maranehna hanteu areling wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Jeung maranehna nyarita handaya kahirupan salian ti kahirupan dunya urang maot jeung urang hirup jeung moal aya nu ngabinasakeun urang salian ti zaman padahal maranehna teh hanteu boga kanyaho perkara eta saestuna maranehna teh tayalian angin nyangka-nyangka wungkul. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Jeung upama ka maranehna dibacakeun ayat-ayat kami anu tetela taya deui hujah maranehna salian tipokna cing geura datangkeun karuhun kaula sararea upama nya arandika jalma-jalma anu balener mah Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la rayba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Pok caritahkeun Allah anu ngahirupkeun arandika tuluy anjeunna mateni arandika tuluy anjeunna baris ngumpulkeun arandika nepi ka poe kiamat anu hanteu mangmang deui ayana tapi kalolobaanana manusa teh hanteu nyarahoeun. Walillahi mulkus samawati wal ardh وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. Jeung kagungan Allah karajaan langit katut bumi sarta dina ngadegna poe kiamat dina poe eta teh jalma-jalma anu ngabarohongkeun bakal rarugi. Wa tara kulla ummatin jathiyah كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Jeung maneh bakal nenjo saban umat darku saban umat bakal dicalukan kana catetan amanah dicaritakeun poe ieu maraneh bakal dibales numutkeun saniskara anu ku maraneh fungsi dilampahkeun. Hada kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun.
Ieu catetan kami anu bakal ngajentrekeun ka maraneh kalawan hak. Saestuna salawasna kami nyatetkeun saniskara anu ku maraneh dilampahkeun. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. Nya ari jama-jama anu ari mantur tah ngalampahkeun amal soleh mah maranehna bakal diasupkeun ku pangeranna kana rahmatna eta teh kabagjaan nu tetela. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. Jeung ari jama-jama anu kalupur dicaritakeun naha lain ayat-ayat kami geus dibacakeun ka maraneh tapi maraneh teh takabur lantaran maraneh teh kaum anu salawasna daroraka. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. Jeung upama dicaritakeun saestuna janji Allah teh hak jeung poe kiamat teh henteu mangmang deui ayana maranehna nyarita kaula sararea henteu nyaho naon ari poe kiamat teh jeung saestuna kaula sararea nyangka yen eta teh sangkaan wungkul sarta kaula sararea teh henteu pisan yakin. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Jeung pasti tetelah ka maranehna sagala kajahatan anu ku maranehna geus dilampahkeun teh jeung saniskara anu ku maranehna kungsi digareuhgeuykeun teh bakal tumiba ka maranehna. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Jeung dicaritakeun poe ieu kami mepohokeun maraneh saperti maraneh geus mepohokeun kana patepungna maraneh jeung poe ieu jeung tempat pangbalikan maraneh teh neraka sarta pikeun maraneh henteu aya nu narulungan. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. Eta teh alatan maraneh ngajadikeun ayat-ayat Allah jadi pangejekan jeung maraneh ditipu ku kahirupan dunya. Nya ku kituna maraneh dina poe ieu henteu dikaluarkeun ti dinya jeung maranehna moal dipenta mulang kana kataatan. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Nya kagungan Allah segala puji pangeran nu murbang langit nu murbang bumi nu murbang alam sakabeh. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Jeung nya kagungan anjeunna karajaan di langit katut di bumi sarta nya anjeunna nu maha gagah nu maha wijaksana.